Isuk-isuk aya rombongan murid kelas 8 anu keur obrol-obrol girang di kelas ngawangkong ngeunaan perpisahan anu bakal datang. Datang sabaraha bulan deui arba bakal parisan. Nya, abdi ge keur bingung. Jam perpisahan aya nu atuh naon? Sami abdi ge keur bingung. Lamun kumaha lamun anu parisan wae rasa. Tah eta aya ide nu alus abdi mah alus nu ngapra untuk tegon meeting ka lupa. Emangna lupa teh naon? Ya kita apal eta kadang ide anu bingung daun. Kabul urang Sunda mah we mah teu apal make kalemper. Mah itu perusahaan teh kenapa jadinya? Tahu gue dapat pesanan. Ya, ya nama pikirkan heula we jeung foto angkatan. Saat masuk ke minggu-minggu perpisahan sakarang. Guru Jiming sadaya. Guru Jiming Nuha berudak sehat. Nah, jadi Bapak berarti ngasih informasi soal perpisahan di depan. Secara dia akan. Mbak, tadi duluan. Jadi Pak, kunaon maneh telat asup wae geus jam baraha ieu? Di jam maneh keur sibuk wae. Kita we Pak, lamun teu ngopi heula nya nyamperkeun we masyarakat mah. Geus lah, harga anjeun permintaan maaf sakertas kuliah full, isukan dikumpulkan. Diskon pisan Pak. Nya tuh kira-kira ayeuna. Ya Pak. Ieu drama nyaritakeun kahirupan di SMP di kelas 7 nepi ka kelas 8. Anu akhirna masing-masing kudu papisah. Teu aya deui murid anu guyon jeung seri di hareupeun kelas. Murid-murid anu main gitar teu aya deui. Murid anu sering telat di kelas ieu. Anu akhirna kudu papisah pikeun neruskeun kahirupan masing-masing. Tapi arurang yakin yen arurang bakal salawasna tetap babaturan. Berpencar begitu mencari apa yang lama dicari. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan kesana kemari tanpa arah serta ratusan makian. Kembali pulang untuk menenangi banyaknya luka yang berantakan. Peluk hangat sikat untuk sembuhkan. Kembali
piguraka sedih. Lalaunan ngitung waktu ngadeukeutan nalika urang teu bisa ningali deui sakumaha sering sate acan nalika kuring dina bodas sareng biru. Pikeun ngamimitian lengkah nuju bodas abu. Sobat, ngaliwatan jalan perpisahan bakal ngajadikeun urang sadar eta hartina babarengan. Naon eta hartosna ukiran figura memori, harti silaturahmi jeung silaturahmi, jeung oge hartina silih doakeun sobat panglusna kuring. Ngidinan kuring sono ka anjeun ngidinan abdi nyimpen ngaranna anjeun dina hate abdi. Sangkan urang tetep babarengan salawasna sanajan ukur dina hate.